Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Nini Nini ngalengis akibat temenang bantuan. Ki, geningan apa nepi kadinya dinya Ki? Ki Kampak sok jalan-jalannya ka pelosok teh daerah teh pokokna mah geunaheun lah pelosok teh tempatna teh amprok jeung nini-nini keur ngalasuluh rutak rateknya dieu ke Kampak teh eureun dirinya teh. Mak keur naon? Jang biasa we mak mah ngalasuluh. Kadang-kadang lamun loba mah sok aya nu mealian. Lumayan ngalah 10-20 we. Hah? Dijual mak? Heeh, sok anu ngagantian. Seker naon atuh artosna meureun boga suami makan teu kudu ieu. Jang emak teh randa. Emak mah ieu teh ladang suluh teh sok dibeulikeun beas. Hah. Emang emak tara kabagian bantuan? Emak majang boboraah menang bantuan. Emak mati baheula teu kasentuh-sentuh. Kot ngalengis nini-nini teh. Ampun nu bener emak. Ujang besi teu percanten mah hayu ka bumi. Emak kakak tos seep aya genep siki mah kakak KTP di pentaan tapi emak teh teu meunang-meunang jang. Aduh, emak. Meni karunya uing memak. Da hayang menang bantuan mah ujang. Zaman ayeuna mah kudu boga dulur RT, RW. Ceuk saha emak? Da aturan pamarentah mah teu kudu kitu, da sajajar gitu nya. Kan anu beunghar nu naonnya anger kabagean emak loba. Nya eta di dieu mah ujang. Kudu dulurna teh kudu RT, RW. Karek kabagean. Emak, serius? Heeh, di dieu mah kitu. Emak karunya. Tah Ki Kampak diajak ngopi ka imahna. Bener euy. Ditingali teh. Hah? Heuh, geuning mah beas ieu 1/2 liter deui. Didinya ngadon ngopi Ki Kampak, tapi kade kopi ge meuli sorangan lain numpang ka nini-nini nya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.